Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern, berkarir penuh obsesi, segala hayang segala laki. Cenah emansipasi bari utek na teu ngarti, bisnis berang penting, bisnis naon duka teh teuing, salaki diimah ngajaga tulang pantong, anak diasuh cukup khusus terjebak. Aya mobil mewah ngabelaan jadi runtah, ngarepkeun disalaki cenah duitna teu cukup wae. Emas berlian reuceun ngaku bakti tina bisnis, padahal mah hadiah dirupa bayawa. Awewe nu kieu lain awewe modern, tapi sapi daging benci tentu enggak. Anu emansipasi keluar tina aturan, montong ngalawan kodrat, bisi ngadon jadi bejat. Awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern, berkarir penuh obsesi, segala hayang segala laki. Cenah emansipasi bari utek na teu ngarti, bisnis berang penting, bisnis naon duka teh teuing, salakina diimah ngajaga tulang pantong, anakna diasuh cukup khusus terjebak. Aya mobil mewah ngabelaan jadi runtah, ngarepkeun disalaki cenah duitna teu cukup wae. Emas berlian reuceun ngaku bakti tina bisnis, padahal mah hadiah dirupa bayawa. Awewe nu kitu lain awewe modern, tapi sapi daging benci tentu kang jadal. Kanut emansipasi keluar tina aturan, montong ngalawan kodrat, isi ada jadi bejat. Awewe nu kitu lain awewe modern, tapi sapi daging benci tentu kang jagal. Kanut emansipasi keluar tina aturan, montong ngalawan kodrat, isi ngado jadi bejat. Awewe nu kitu lain awewe modern, tapi sapi daging benci tentu kang jagal. Kanut emansipasi keluar tina aturan, montong ngalawan kodrat, isi ngadon jadi bejat. Awewe nu kitu